Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana perkenalkan simkuring Rifki jeung simkuring Radit. balik deui jeung urang jeung ayeuna urang balik nutupan kumaha kayaan enjing minggu euy khususna dina Car Free Day Sumarekon Bekasi. Ya deui aya Amira anu bakal nutupan kumaha kayana dianya. Amira mangga ngamimitan. Sampurasun, wilujeng enjing kasadayana. Ayeuna abdi aya di Car Free Day Sumarekon Bekasi. Di dieu aya bazar. Abdi bade nyobian ruangan nu aya di dieu. Jadi eta di dieu oge aya sarjalmi nu melakukan olahraga. Suasana senam, sapedahan, jeung nu sanesna. Abdi teh bade ngajak rerencangan nu ngajarjah naon anu aya di dieu. Lu katinggali di dieu. Nah, eta teh aya deket dina bazar. Bazar teh biasana aya ruangan nu ngeunah-ngeunah. Biasana mah cocok di lidah orang Indonesia. Hayu tuturkeun kuring. Nah, ayeuna abdi aya di PCBD sabab tempat duduk ieu penuh, jadi abdi pindah. Nah, rancangan abdi tos meser sababaraha tuangan nyaeta apa ini tacuros tuh aya oge minum lautannya lautan mangga gitu, aya oge ini sushi. Nah, abdi oge hoyong nganilai tuangan nu aya di dieu supados rerencangan tiasa nyobian kumaha nikmatna tuangan di Bazar Car Free Day Sumarekon Bekasi. Nah, yang pertama ini aya churros. Bismillah. Ngeunah pisan. Rancangan. Cocol saus coklat. Lalu saya oke minuman kelihatan. Ini teh lautan mangga. Kita nyobian ya. Rancangan. Bismillahirrahmanirrahim. Seger pisan, mama manis. Wah, pokoknya seger banget dah. Terus aya oge nah, sushi ini. Ayo, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wilujeng tuang. Enak pisan. Jalan, rancangan. Abdi agak kenyang banget makan segala tuangan juga tadi lah. Tuangan ya aya tunjukkan rancangan wajib kudu nyobain. Sebab enak pisan, seger lah pokoknya mah. Pokoknya rancangan di Bazar Car Free Day Sumarekon teh salian ngajual tuangan jeung leutan, aya oge ngajual kaulian barudak sareng anu sanesna. Oke, hatur nuhun ka rencangan sadayana anu tos maratoskeun tontonan abdi di Car Free Day Sumarekon Bekasi. Abdi Amira sareng tim pamit. Hatur nuhun Amira pikeun informasina. Sakitu wae warta anu tisa urang ditutukeun. Hatur nuhun oge anu tos marhatoskeun tontonan warta urang simkuring Radit. Simkuring Rifki sareng tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.